Wa ba'du ay ba'dama tegasna sabadana perkara taqaddama anu geus sihla mina basmalatinya eta tina masakeun bismillah. Walhamdulillah walhamdalati jeung masakeun hamdalah wassalati wassalam ala man dzukira an citakeun ieu man fahada ieu karangan anu hadir ay almu alaf tegasna anggitan al hadiro anu hadir idihni dina hate la fil horiji lain dina kebuktianana eta muhtasarun bentukna kitab anu ringkes aya qalil di saeutik lapadna ke fikhi dina bidang fikih itasil fikih tegasna pikeun ngahasilkeun ilmu fikih wa itu fikih logatan numutkeun bahasa eta afahmu kada faham wastilahan numutkeun istilah eta donnun prasangka kawiyun anu kuat bil ahkami kalan pirang-pirang hukum asyariyati anu bangsa agama al amaliyati anu bangsa amal muktasabun anu dikasab iodon min adilati atina pirang-pirang dalil at-tafsiriyati anu bangsa wincik bi ayu qala ku yang dikatakan naon akimu lapad akimu kudu ngadekeun anjeun mingqalihi ta'ala tina firman Allah ta'ala aqimus salata akimu kudu ngadekeun anjeun kabeh as-salata kana salat ay amrun eta perintah wal amru ari perintah itu wujubi kana wajib paqalihi aqal ucapan Allah aqimu lapad aqimu eta wujub nudukeun kana wajib wa maudu ari mauduna ari sasaranana fikih eta af'al mukallifin pagaweanana anu mukallaf kabeh min aisuru di ahkam dina sakira anyak datangna pirang-pirang hukum at-taklifiyat di anu bangsa kaparadeh wal iyati jeung anu bangsa wadoan anu bangsa papernah lah kana eta afal wa mahuduri tempat panyokotanana fikih eta minal kitabi tina Al-Qur'an wa sunnati wal ijma'i jeung sepakatna ulama wa qiyasi jeung tina qiyas wal istishabi wal istihsan wal istiqra'i penelitian wal iktiron jeung iktiron paina adi kana sanyana ieu kitab sunnah ijma eta adilatun pirang-pirang dalil sumastihsan wa ihtisan eta dalilun jadi dalil yang qadahu anu jelas ieu dalil bin nafsil mujtahid tidirina jalma anu ijtihad kamastahsana seperti ngitung-ngitung saya imamuna imam orang sadayana asy-Syafi'i tegasna imam Syafi'i at-tahrifa kana nyumpah ala mushaf di atas mushaf paina usanyana tahrif eta ablagu lebih ngabangetkeun fi zajri dina nyegah wa faidatu aigunana fikih wa faidatu aigunana fikih eta intisarun ngajak eta intisaru awamrilai ngalaksanakeun kana sadaya perintah Allah ta'ala wa tinabul manahihi ngajauhan kana sadaya larangan Allah al-muhasilani anu hasil ieu imtisal jeung wajina bil fawaida kana pirang-pirang faedah dan dunyawiyat dunyawiyati anu bangsa dunia wal ukhrawiyati jeung nu bangsa akhirat wadalika
Aitu ya fawaid eta kalbai seperti jual ngajual wasiroi jeung ngameli wasar wakasar jeung seperti wapadu wali keutamaan fikih eta anu cenah fikih eta min asyrafil ulum dina pangmulia-muliana sakabeh ilmu wa huwa fikih eta min ulumid dunya dina ilmu-ilmu agama asyariyati anu bangsa syariat wa nisbatu ai hubunganana fikih anaus aina fikih eta par ilmu tauhid jadi cabang ilmu tauhid wasmuai ngaranna fikih eta ilmu fikih wa ilmu furu' jeung ilmu cabang wadiu ari anu maknahkeun rahukana eta fikih wadiu ai penyusun rahukana fikih ijmalan secara global eta Imam Abu Hanifah eta Imam Abu Hanifah anu man bi mana rahukana saena eta Abu Hanifah eta awalul musannifin pangpayuna anu nyusun fihi dina itu fikih ila bab tabris kecuali dina bab bangkrut wal hijri jeung bab nahan wasabki jeung bab musabaqah balapan wa ramji jeung bab mana saya tamah fa awwalu musannifin ai pangawalna anu nyusun fihi dina eta bab tabris hijr eta imamuna imam kang sadayana Syafi'i nyatanya Imam Syafi'i wa hukmus syari'i hukum syari ai hukum agama fi ta'alumi dina ngajina fikih eta wujubu al-ainiyatu wajib ain fi madina pakaya talabasu anu nandangan bi kana itu masa asasu manusia wa kifayu jeung wajib kifayah fi gori dalika dina sarianti ya talabasu wa masailuhu dina ai masalah fikih eta qodoyahu hukum-hukuman eta hukum-hukuman fikih alati anu yubhasu anu dibahas fi dina eta fikih naon fi itu fikih an hatina eta qodoyah kazakati tijar seperti zakat perniagaan zakat eta wajibatun wajib wal khulfu ari sumpah bi gorillahi kalawan sainti Allah eta makruhun makruh wajiyaratul kuburi jeung jarah ka kubur eta mustahabun disunatkeun wal ukri seperti dahar rabi qasdi sain intengah maksud sesuatu eta mubahun di hukuman mubah ala madhabi imam ngetepan kana madhab imam al mujtahid ijtihadan mutlakun kawa ijtihad mutlak ai alah tiari tegesna kana pilihana imam bil ahkami kana pengampian hukum as-Syafi'i eta Imam Syafi'i nisbatun eta dinisbatkeun Syafi'i ila Syafi'i bin Sa'id ka Syafi' bin Sa'ib musibah dinasabkeun naon sahadal imamu ya imam ka itu Syafi'i anu Syafi'i eta sahabiun bangsa sahabat ibnu sahabiin anakna bangsa sahabat rahimahu muga-muga ngarahmat ka eta Imam Syafi'i sallallahu taala wa mujtahid mutlak anu disebut mujtahid mutlak eta huwa itu mujtahid mutlak eta manjama yakti anu mampu ieu man alastin batil ahkam kana ngaluakeun pirang-pirang hukum minal adilati tina pirang-pirang dalil wa mujtahid madhab anu disebut mujtahid madhab eta huwa itu mujtahid madhab eta ala di jalma yakti anu mampu yaladi ala istinbati kan ngaluakeun hukum minal qawaidi imamihi tina kaidah-kaidah imamna eta ladi Muzani seperti Syekh Muzani wa Buaiti jeung Syekh Buaiti wa mujtahid mutlak anu disebut mujtahid fatwa wa mujtahid fatwa anu disebut mujtahid fatwa eta manjama yak diwanu mampu iman ala tarjihin
kana ngunggulkeun li ba'di aqwali imamihi kana sebagian kaul imam na'man ala ba'din kana kaul anu sajena kan Nawawi seperti Imam Nawawi wa Rafi'i jeung Imam Rafi'i la karomri teu seperti Imam Ramli wa Ibnu Hajar nah li annahu masaina Ramli jeung Ibnu Hajar eta muqalladani anu taklid duanana pakot doang wajibu jeung wajib alaman jama lam yakun anu teu kabuktian eta pihi di itu manon ahliyatul ijtihad ahli ijtihad al mutlaqi mutlaq naon ayu qalida kan yen taklid ieu man fi furu'i dina masalah ilmu cabang wahidan kasalah saurang minal a'immati di pirang-pirang imam al-arba'ati anu opat al-masyhurina anu masyhur kabeh wahum itu imam eta Imam Syafi'i wa Imam jeung Imam Abu Hanifah wa Imam Malik jeung Imam Malik wa Imam Ahmad bin Hanbal jeung Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum wa dari walidayna ala zalika kana eta taklid eta qauluhu ta'ala ucapan Allah ta'ala pas'alu kudu nanyakeun ajan kami ala zikri ka hari ilmu ai kuntum lamun kabuktian ajan eta lamun teu apa ajan kami pawajaba ngawajibkeun saungau Allah soal kana nanya alaman ka jama alam ya alam anu teu apa ieu man wa jam jeung ngamustikeun Allah al kaitu man Allah ada kana nyokot bikol alim kana ucapan jalmi anu ngarti wazalika eta taklidun wadalika itu al ahdu eta taklidun taklid lahu ka itu alim wala yajuju jeung teu meunanaon taklidu gari hawai akba'ah taklidna saente itu anu opat min bakil mujtahidin tina sasana para mujtahid fi furu'i misu Imam Sufyan Imam Sufyan As-Sauri wa Sufyan bin Uyainah jeung Sufyan bin Uyainah wa Abdurrahman bin Umar Al-Auza'i wa yajuju jeung teu meunang aya donon taklidu wahidin taklidna salah saiji min akabir sahabat tina gegeden para sahabat li anna madahibahum kana sana pengang madhabna eta akabir eta lam tunbat tadi batasi ieu madahib balam tudawan jeung teu dibukukeun ieu madahib wa maman adapun jama fihi eta tetep di iman ahliyatul ijtihad mutlaqi ari keahlian ijtihad mutlaq fa inna wisanya tingkah kelakuan eta yuhramu diharamkeun alika itu man naon at-taqidu taklid wajibu jeung wajib alaman kaja malam yakun untuk kabuktian eta fi di tumanon al ahliyatu naon ayu qalidu kana yen takid man fi usuli dina aqaid ay aqaid tegasna pangapang akid dari Imam Abi Hasan ka Imam Abu Hasan al-Asy'ari awil Imam Abi Mansur al-Maturidi wa kinil iman lakin imanul muqrid tetapi na iman jalma anu takid eta muslaripun digendeng cewengkeun di ihtilafkeun naon fi ieu iman tak muqrid binisbati kawan dihubungkeun ila ahkamil akhir kana hukum-hukum akhirat amma bin nari anapun ningali atawa mikir ila ahkami dunya kana hukum dunya mah eta payafi mangka cukup eta muqallid naon al-iqraru ngaku pakot doang wal asahu ai kau anu wisoheh eta anal muqallid sanyana jalma anu taklid eta mukminun termasuk iman asin anu maksiat kene in qadaro lamun mampu ieu si muqallid ala nadri kana mikir dalil wa gal asin jeung teu maksiat ilam yakti lamun teu mampu ieu muqallid summa in zajama lamun kuku ieu si muqallid bikoi goe kana ucapan jaman sajen jadman kawan
pengkuh kawian anu kuat besul roja sekirana lamun balik saal muqalladu anu ditakridanana bil patikon patahna elam yurja jeung teu balik sahua itu muqallid pahu mangkat cukup ka itu muqallid bil imani dina iman akhirna tetapi na muqallid eta asin anu bermaksiat pitakin nadri kusaha ninggalkeun mikir neangan daya ingkana lawan kabuktian eta pidi itu muqallid non ahliatun nadri ahli dina mikir wa ilam ya jajim jeung teu ngukuhkeun si muqallid bi goe kana ucapan zaman sajen jadman kawian bi angkana kuyan kabuktian muqallid eta zajiman anu kukuh lakin roja lamun balik saal muqallada anu ditakidan bi pati roja atang tu balik sahwa itu muqallid lam yakfi mangka teu cukup lam yakfi mangka teu cukup itu lam yazim ka itu muqallid iman wajib jeung wajib alaman kajama dakaro anu dizukir dicedakeun ayu kalida kan yen tak kerjaman ayu fi ilmi tasawuf dina imam tasawuf takrina teh imaman ka imam min aimati tasawuf ti imam tasawuf ka Junaidi sabada Junaidi al-Baghdadi wa itu imam Junaidi al imam Said bin Muhammad Abu Qasim Junaidi Sayyidu Sufiyah tegasna anu jadi pingpina ahli tasawuf kabeh nana ilman dina bidang ilmu wa amalan jeung bidang ngamalkeun radhiyallahu anhu wal hasil ari kesimpulanna eta anna Imam Syafi'i sani Imam Syafi'i wa nahu jeung sabangsana Imam Syafi'i eta hudatu ummah jadi petunjuk sakabeh umat fi furu'i dina masalah ilmu cabang wal imama jeung Imam Asy'ari wa nahu jeung sabangsana Imam Asy'ari eta hudatu ummah jadi petunjukna sakaum fil usul dina masalah tauhid wa junaida wa nahwahu eta hudatu ummah jadi petunjuk sakaum umat kita saudina pan ilmu tasawuf fajajahum muga-muga ngabalas ka itu nu kabeh Imam Syafi'i Imam Asy'ari sallallahu alaihi khairan kana kasayan wa nafa'ana jeung muga-muga masih manfaat Allah ka abdi sadaya bi kalawan itu nu kabeh amin muga-muga ngobrol Gusti sama itu wa sama itu jeung nganamian abi kana eta muhtasar ai hada muhtasar bi qurati aini bi hummati din kalawan bi qurati ain bi hubbi muhimmati din kawan kabungan apa non pirang-pirang kepentingan agama rojian bae ngarepkeun aya muamilan tegasna ngangen-ngangen mina rahman tidak anu maha pengasih ay kasih rahmat tegasna loba rahmatna tujidan bagi banget ayan tapi moga-moga masih manfaat alabi ku ieu muhtasar ay bihada muhtasar al-adqiya ka pirang-pirang jama anu cerdas ay siro ieu pahami anu kenceng pahamna wa antakaro jeung bunga ayat proha bunga bi ku sabab ieu muhtasar ay bisa babi hada muhtasar ku sabab ieu muhtasar naon ayani panon abdi godan poe isukan ay fil jannah di surga binar di kawan pandangan ila wajhi kana adat Allah al-karimianu mulia ya wajibu kotan waktu isuk-isuk wasian jeung pasar sore wajibu jeung wajib ma itika dua nau nekadkeun nau kana sena Allah taala eta turo bisa ditengali eta yuro bisa ditengali Allah bil absari kawan pandangan fi akhirati ingka di akhirat ya mukminin pikeun jama-jama anu iman para takayupi bila takayupin tanpa kumah lemuroi pikeun jama anu ningali bi kaifiyatin kalawan cara min kaifiyatil hawadis dina cara makhluk min muqabilati wijhatin kawan ngabandinganana arah wa tahayyujin jeung ngarap tempat wa dalika jeung salianti itu muqabah
wa maru'ya ari tempat ningali eta ajanatu di surga bila hilapin tanpa ada perbedaan pendapat. Payarahu baka maka ningali ka eta anggota saruha penghunina itu jannah fi misi yaumi jum'ah dina misi poe jum'ah wa'id jeung poe lebaran. Wayarahu jeung naik ka anggota sawasihum pirang-pirang jalma spesialna itu ahliha wala yaumin saban-saban poe bukotan dina waktu anjing-anjing wasian jeung dina waktu pasosonten ku ngadawis ya Abu Zaid al-Bistami. Innalillahi eta tetep ka Gusti Allah sahawasun jami-jami anu spesial min ibadati hamba-hamba Allah. Gau nata gau hajabahum amun halangan Allah ka eta hawas fil jannati di surgaan ru'yati tina nangena Allah taala saatan satu sahlas tagos tang tumentat kurung eta hawas minal jannati wa na'imi jeung nikmat-nikmat jannah kama yastagisu tau banyak sabate minta tung saunna penduduk neraka minan nar tina siksa neraka wa ada biha jeung siksaana. Babu salat hakikatu aya kakatna salat-salat eta aqwalun pengucapan goriban dina garibna wa pagujung pirang-pirang perbuatan wa qalbiatan sanajan bangsa hate mubtahatan anu jadi pembuka mubtahatun anu dibuka ieu salat bitakbir kawan takbiratul ihram muktaron anu dibarengkeun ieu takbir biniat kawan niat salat muhtatamatun anu ditutup ieu salat bitasimi kawan salam anu kahiji wajib masuk kawan jalan anu khusus wahaya ari itu salat eta agbatu anwa'in aya opat macam fardu ainin kaji fardu ain bisyar'i wa fardu ainin kawan fardu ain bin nadak kawan nadak wa fardu kifayah jeung kaati fardu kifayah wa sunnatin jeung sunnah wa fardu ain ai fardu ain bisyar'i kawan syara eta khamsu salawatin aya 5 salat di kulli yaumin dina saban-saban poe walten jeung penting wahia itu khamsu salawat eta adduhu wa asu wa maghrib wa isya wa subuh gitu aya duhur asar maghrib geus sakitu wa wujub ay wajib khamsu salawat ma'rufun geus dikanyakeun min adinik dina agama abid darati kawan gampang waya perlu mangka jadi kafir saja hiduha anu ngabangkangna eta khamsu salawat wa pagidot dipagdukeun itu khamsu salawat walata mi'radina petingan mi'rad bisa mai di langit wa di salawat ari pang salat eta tufang ngokot dibagi-bagi ieu hadis salawat bi anbiya'i di para nabi para pajumang ari salat subuh eta ari Adam khusus ka Nabi Adam wa duhur ari salat duhur Ibrahim ka Nabi Ibrahim wa salat asar Sulaiman wa maghrib salat maghrib eta ari Isa ka Nabi Isa rakaat ini tegasna 2 rakaat an nafsi tina dirina eta Isa rakaatin jeung sarakaat an ummihi ti ibuna ya Isa wa Isa eta khusus dihususkeun bihi kawan itu Isa sahadir umma iya umma wakil dikatakan aduh ari salat duhur eta Daud wa maghrib Yaqub wa Isa Yunus wakila Musa Yunus Musa wa asaf ay namurkan kawan Isa eta anna Isa sanasat Isa min hususiatina tina khususan orang sadayana kama sadi keterangan nah kalau geus nganukil kana masa sibra marisi ani bin Qasim wa gadu anu dimaksud bin nada kawan nada huwa itu nad wa itu gagdu eta mapaka yujibu anu ngawajibkeun kana masal mukallaf an-nafsi tina digina itu mukallaf binna di kawan nadang minan nawafil tina pengang salat sunat wa yasruku jeung diambahkeun dijalankeun naon binna di nadang masyarakat wajib dina tempat jalana anu wajib asyari cek agama fi azaimi dina pengang pamaksudan ka wujubi fi seperti wajib migawena seperti wajib migawena kau wajib pilih seperti wajib migawena nada dona ruhos lain kamurahan kakosi seperti ngosok salat wajami jeung ngajama salat wa fardu kifayah jeung ari fardu kifayah eta wa fardu kifayah eta salatu janazah salat
proyek wa sunnah jeung anu sunnah yaitu sunnah eta nawafil pirang-pirang salat sunat al-arti anu bakal datang naon bayanuha penjelasanana eta nawafil.